asisina itu ke sumurna itu pasti dinya dibuka raksukan anak Kangjeng Nabi dibelek kukuku Kangjeng Nabi dapat sama tinggalin itu mata kukuku malaikat Jibril kada kade lamun tepang jeung malaikat Jibril kuku eta ngabahayakeun itu kudu rada luak lieukeun ningali kuku eta dikitu teh sawae beset ka Kangjeng Nabi teh dadak na timimiti sanapun lak-lakan jadi ieu besetna set kuku itu meureun aya nu nempokeun nya kade cenah ulah kalabasan tuh Pak nah nepi kana bujal labas keneh wae tadugi ka sana pun udah ngeus bahaya lamun dituluykeun ka dituna sabab lamun dituluykeun ka dituna kana jimat cilaka teh jimat bakal cadak gitu masa ngeus nepi ka dinya tong diparakeun kaluarkeun lebetna mana lebetna patuangan Kanjeng Rasul taruhlah pejit-pejitna dikaluarkeun nyatina dada belah kenca aya nu dicana ku malaikat geuti hideung cana ku malaikat alungkeun ka palih wetan itu ragrag di Garut gitu ya tiba-tiba ditanyakeun teh kan asana mah ragragna di Garut naon eta geuti hideung teh tempat ngancikna setan geuti hideung teh mata di urang mah teh dilalaan karena dia amak wae eta aya imahna setan sapsup ka imahna mah da anuna teh mata upami ibu alim digoda ku setan beset disukan beset itu mending dibeset mending diantep wae setanna mending diantep lumayan keur pasea jeung tetangga itu so setanna moal pasea itu ya laang sumping malaikat Mikail nyanak bokor itu nu tilu teh iman Islam hilim lebetkeun kana manah Kanjeng Rasul tutupkeun usap ku malaikat teu aya tilas baret-baret acan ngabesetna malaikat taruhlah dioperasi kayaknya mah itu